Rukun Islam 5 perkara, hiji syahadat, dua sholat, tilu zakat, opat puasa, 5 haji pikeun nu mampu. Rukun iman genep perkara, hiji iman ka Allah, dua iman ka malaikat, tilu iman kana kitab, opat iman ka Rasul Allah, 5 iman kana poe akhir, genep iman kana qada qadar, sae goreng eta ti Allah. La ilaha illallah, taya pangeran salian Allah, anu wajib disembah di alam semesta ieu. La ilaha illallah, taya pangeran salian Allah, anu wajib disembah di alam semesta ieu. Ciri baleg 3 perkara, hiji umur 15 tahun, di lalaki jeung awewe, kaduana ihtilam, rek lalaki rek awewe, dina umur 8 tahun, katilu head pikeun awewe, dina umur 8 tahun. Syarat susuci make batu, aya 8 perkara, hiji batuna kudu tilu, dua kuduna pika bersih, tilu najisna acan garing, opat najisna henteu pindah, 5 najisna teu katimpaan ku najis anu sejen, genep najis teu ngalewatan, batasan kubul jeung dubur, 7 najis teu kacaian, 8 batuna suci.